Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan taj'aluna biha min ahli ilmi zahiran wa batinan tasyuruna bi ibadika sholihina fi dunyana wa akhirana wa ala alihi washabihi sallim. Qala al-musannif wal mu'allif rahimahumullah wa nafa'a bi ulumihim fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harful fa'i Fatihatul kitabi wa ayatul kursi eta la yaqra'u henteu maca huma saha abdun fidarin dina imah di imah fayusiba maka bakal ngeunaan hum ka itu hum ka ieu abad dalikal yauma dina ieu poe dina itu poe naon ainun lara ain ainu insin lara ain ti manusia lara ain penyakit ain muncul urang au jinnin atawa lara ain ti jin rawahu dailani. Fatihatul kitabi ari Fatihah wa ayatul kursi eta la yaqra'uhuma henteu maca ieu huma kana ieu Fatihah jeung ayat kursi sa abdun fidarin di imah wa yusiba maka bakal ngeunaan hum ka itu ka ieu abad naon zalikal yauma dina itu poe naon ainu insin au jinnin. Fitnatu rajuli ari fitnahna lalaki eta fi ahlihi di keluargana ieu rajul wa malihi rajul wa nafsihi rajul wa waladihi rajul wa jarihi rajul. Tukafiru bakal ngalebur ha ka ieu kabeh atau fitnah mangga sami fitnah rojul sami kabeh sami bade fitnah mangga bade kabeh mangga eta keneh. Naon as-sholatu was-shaumu was-shadaqatu wal amru bil ma'rufi wa nahyu 'anil munkari rawahu Bukhari wa Muslim wa Tirmidzi wa Ibnu Majah an Hudzaifah. Firasun ari amparan eta li rajuli wa firasun jeung ari eta limroatihi rajul wasalisu eta li dhaifi pikeun tamu wa rabiu eta li syaitani rawahu Muslim an Jabirin. Fadlul alimi ari eta alal abidi ka hamba eta khobar dipayun. Fadlul alimi ari alal abidi ka hamba eta ka fadli saperti keutamaan kami ala adnakum ka sahandapeun anjeun kabeh. Innallaha azza wa jalla wa malaikatahu Allah wa ahlas samawati wal ardi hatta namlatu sahingga sireum fi juhriha dina liangna ieu namlah wa hatal huti jeung sahingga paus
atau lalaukan paus mangga. Fil bahri di Jayanti Santolo Pangandaran eta la yusalluna yakti bakal maca sholawat kabeh ala muallimin nas kajami anu magahan manusa al khairu kana kaalusan. Rawahu Tirmidzi. Fadlul Qur'ani eta ala sairil kalami ngelehkeun kana sasesana kalam. Allah Allah na coret maksudnya tengah Allah eta kafadil rahmani saperti unggulna Allah zat Rahman ala sairil khalqati ngelehkeun kana sasesana makhluk. Rawah Abu Hurairah. Mai teh hujan di konvoy teh aduh semeli morcon ya dari hujan ya. Fadlul alimi alal abidi eta kafadlil qamari lailatal badri dina ala sairil kawakabi kana sasesana pirang-pirang bintang. Rawahu Abu Naim an Muadzin. Fadulatil mro'atu ala rajuli bitis'atin wa tis'ina juz'an minal ladzati walakin Allah yarfa alaihinna al haya. Lewat imah bahaya di logata. Oke, eta mah emutan kumaha ngalogatna. Fadlu sholati karunya ieu ridho cenah yang dilogatan. Fadulat ngunggulan saha imro'atu santriyah ala rojuli kamang ridho bitis atin kalawan salapan watis aina jeung 80 salapan naonana juzna minal ladzati naon ladzat teh da apa logatana minal ladzati tina lezatos ya itu naon tah ladzat lezat walakin Allah tatapina adi di dia lakina so pake khobar pake mubtada ngalogatana atau henteu di dia dijadikan mubtada atau henteu di dia ngalogatana pakai jadikan mubtada di dia mah anu jadikan mubtada du henteu teh abi kabiasana henteu jadi mah jadikan mubtada walakin Allah tatapina ari Gusti Allah kami dijawab mah ngalogatana kieu walakin Allah tatapina Allah langsung eta alqo soalna tartibna geus kabaca mubtada ini atana naon ngiring di dieu we walakin Allah tatapina ari Gusti Allah eta alqo neundeun ya Allah alaihinna ka ieu imro'ah al haya'a kana rasa isin fadlu sholati laili ala sholati nahari eta kafadli sodakoti sirri ala sodakotil ala niyati terang-terangan. Rawahu Ibnu Malik an Ibni Mas'udin
Fi'lul ma'rufi ari eta yaki ngaraksa ieu fi'lul ma'ruf masori asui kana maot goreng. Fuku kudu nyalamatkeun anjeun kabeh al aniya kajalmi anu ditawan sandera wa ajibu jeung kudu nyumponan anjeun kabeh adai kana pangundang wa atimu jeung kudu masihan katuangan anjeun kabeh aljai'a kajalmi anu lapar wa udu jeung kudu ngalongok anjeun kabeh al marido rawahu Abu Musa al Asy'ariyu. Fil jannati eta tetep di sawarga mi'atu darajatin ari 100 darajat ma ari perkara baina kulli darajataini anu tetep antara sakur-sakur 2 derajat eta kama seperti perkara baina samai anu tetep antara langit wal ardi wal firdaus jeung ari surga firdaus eta a'laha pangluhurna ieu jannah naonana darajatan darajatna wa minha jeung eta tetep ti ieu jannah tufajjaru dialirkeun naon al anharu pirang-pirang wahangan anharul jannati pirang-pirang wahangan swarga al arba'atu anu 4 wa min fauqiha jeung eta tetep tina saluhurun ieu jannah yakunu aya naon al arsyu arasna Allah fa idza sa'altum maka di mana-mana menta anjeun kabeh Allah ka Gusti Allah fas'alu maka kedah menta anjeun kabeh ka Allah al firdaus kana surga firdaus rawahu Hakim. Fil jannati eta tetep di swarga ma ari perkara la ainun anu henteu aya ari paningali anu henteu aya ari paningali eta roat ningali ieu ainun wala udhunun jeung henteu aya ari cepil eta samiat ngadangu ieu udhun wala khotoro jeung eta teu aya terbesit bahasa Sunda naon terbesit terbesit Sunda naon terbesit di hati Sunda naon terbesit itu apa terbesit sudah terbesit teh tergambar di hati kabayangkeun kabayangkeun aya kabayang bener tuh ya Allah wala hotoro jeung henteu kabayangkeun eta maujud ala qalbi basyarin kana hate manusia rawahu Tabarani an Abi Sa'idin kagoknya caheula
Bismillahirrahmanirrahim. Seorang-seorang. Oh, Aida. Ketang suci heula anu babari, suci heula. Suci. Dok, aya. Eta bakal ngeunaan abad yauma atuh poe lara ain ti manusia jinnin oh sawa fitnatur rajuli ari fitnahna lalaki fi eta fi ahlihi di keluargana ieu rajul. Oh gampang ieu mah yang nuturkeun unggul bareng-bareng. Fitnatur rajuli ari fitnahna hiji lalaki eta fi ahlihi di keluargana ieu rajul wa malihi jeung dina hartana ieu rajul wa nafsihi jeung dina dirina ieu rajul wa waladihi jeung dina anakna ieu rajul wa jarihi jeung dina tatanggana ieu rajul. Ka itu as-sholatu sholat wa saumu jeung puasa wa sodaqatu jeung sodaqo wal amru jeung marentah bil ma'rufi kalawan pagawean alus wa nahyu jeung anil munkari tina kamunkaran. Munkar mangga firosun ari amparan wa firosun jeung pikeun awewena ieu rajul wasalisu jeung ari anu katiluna eta lidhaifi pikeun tamu warobiu jeung ari anu kaopatna eta lisaitoni pikeun setan. Fadlul alimi ari kautamaan jalmi alim alal abidi ngelehkeun ka hamba kafadli saperti utamana kami ala adanakum kasahandapeun anjeun kabeh. Innallaha sa'nyana Gusti Allah azza maha luhur maha azza sabaraha kali eta tukang azza maha gagah Allah wajalla jeung maha wajalla tegasna maha gagah Allah wa malaikatahu jeung malaikatna Allah wa ala samai jeung ahli pirang-pirang langit wal ardi jeung ahli bumi hatta namlatu sahingga sireum fi juhriha dina liangna ieu namlah wa hatal huti jeung sahingga fil bahri di lautan eta layusalluna yakti bakal maca sholawat kabeh ala mualliminasi ka jalmi anu ngajarkeun ka manusa al khaira kana ta'alusan. Fadlul Qur'ani ari kautamaan Al-Qur'an ala sairil kalami eta khobar dipayun eta kafali rahmani saperti unggulna Allah zat Rahman ala sairil khalqati keun kana sasesana makhluk jalmi alim alal abidi ngelehkeun ka hamba eta kafalil qamari saperti unggulna bulan Lailatul Badri dina peutingan purnama ala sairil kawakibi ngelehkeun kana sasesana pirang-pirang bintang. Fadulat
tong pangerti fadulat ngunggulan saha imroatu awewe ala rojuli kalalaki bitis atin kalawan salapan watis ina jeung 80 naonana juz'an juzna minal ladzati tina kalezatan walakin Allah jeung tatapina ari Gusti Allah eta alqa neudeun ieu Allah alaihina ka ieu al-haya'a kana rasa isin fardu sholatil laili ari kautamaan salat di peuting ala sholatin nahari ngelehkeun kana salat di beurang eta kafadli sodaqoti saperti unggulna sedekah kafadli sodaqoti sirri eta saperti unggulna sedekah naon sirri teh naon sirri teh naon surumputan ala sodakotil ala niyati ngelehkeun kana sodakoh terangan fi'lul ma'rufi ari pagawean halus eta yaki anjeun kabeh alani kajalmi anu ditawan wa ajibu jeung kudu nyumponan anjeun kabeh adai kana pangundang wa atimu jeung kudu masihan katuangan anjeun kabeh aljai kajalmi anu lapar wa udu jeung kudu ngalongok anjeun kabeh almarido kajalmi anu gering fil jannati eta tetep di surga mi'atu darajatin ari 100 darajat ma ari perkara baina kulli darajata ini anu tetap antara sakur-sakur 2 darajat eta kama baina sama kama seperti perkara baina samai anu tetap antara jeung bumi wal firdausu jeung ari firdaus eta alaha pangluhurna ieu jannah naonana darajatan dan wa minha jeung eta tetep di ieu jannah tufajaru dialirkeun naon anharu jannati pirang-pirang wahangan surga al-arba'atu an'ab wa min fauqiha jeung eta tetep di sahanapun arasna Allah fa idza sa'altum di mana-mana minta anjeun kabeh Allah ka Gusti Allah mak hu ka Allah al firdausa ka fil jannati eta tetep di surga ma ari perkara la ainun anu teu aya ari paningali roat eta anu ningali ieu ain wala uzunun jeung teu aya ari eta samiat uzun wala khotoro jeung henteu kabayang eta maujud ala qalbi basarin. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihatul kitabi wa ayatul kursiyi laeta la yaqra'uhuma abdul fidarin fayusibahum dzalikal yaum ainu insin au jinnin. Ketika seorang lelaki, seorang hamba Allah dalam satu hari henteu maca Fatihatul kitab jeung henteu maca ayat kursi, alhamdulillahirabbil alamin sampai Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai akhir henteu maca dina poe eta tah, maka dikhawatirkan bakal kena lara ayen ti manusia jeung lara ayen ti jin kana eta nu boga imah. Nah bisa kitu sabab imahna henteu kajaga ku kalimat-kalimat suci Allah. Ari nu kieu kasebutna bisa bagian tina ilmu-ilmu sihir. Ilmu-ilmu sihir. Apakah ilmu sihir teh aya? Aya ilmu sihir teh. Tong nganggap ilmu sihir teh teu aya. Cuman ayeuna ilmu sihir teh sok direkayasa. Direkayasa ayeuna mah. Di konten. Jadi orang-orang teh percaya karena ayana sihir. Padahal mah ilmu sihir teh memang benar-benar aya. Benar-benar aya. Abi asalna jalmi anu skeptis teh tidak mempercayai adanya ilmu sihir sampai abi pas 2022 ke Kediri belajar ilmu-ilmu tentang sihir, tentang santet, tentang teluh, tentang ruqyah, tentang jin belajar. Baru didinya abi percaya adanya sihir. Percaya ayana sihir. Percaya sabab abi ngalaman langsung dipraktekkeun cara nembakeun kana sihir.
lamun dijami kena dadana kitu kan kedua tangan cek kitu kan bacakeun doana moal dijaan doana engke teh bakal urang teh teu sadar teh kumaha maksudna sadar mah sadar urang teh tapi teu bisa gerak seperti anu kasurupan taros anu kasurupan teh sebenarnya jiwana sadar tapi teu bisa gerak eta teh dikendalikeun abi ngalaman momen-momen kitu dites di lapangan bola jam 11 peuting usaha gitu nya wah lapangan bola gede bari tengah-tengah leuweung gitu kan cabak ku guru abi sana abi teu percaya sihir kari tiba-tiba abi teh jadi sisirian sorangan sadar abi teh hese nahan hayang naon balem teh hese secalawakan jam 11 asana suara lalaki abi teh dilaila jadi suara awewe abi teh suara awewe kumaha kumaha suara istri kumaha abi teh sadar abi teh tapi teu bisa naon ngabalemkeun ieu teu bisa baceo abi teh nyanyian jam 11 peuting nyanyian gitu tah mulai di dinya sadar abi teh ternyata ilmu sihir teh memang aya ilmu sihir teh tah obatna naon ayat kursi obatna teh ayat kursi jeung al-fatihah. Nah tiap surat itu ada malaikat khodamna lamun tina al-fatihah mah abi kirang terang tapi lamun tina ayat kursi aya khodamna sah khodamna malaikat kandayas namina teh khodamna ayat kursi teh malaikat kandayas matakan praktisi orang-orang ruqyah teh sok maca ayat kursi tapi ayat kursina memang ayat kursi anu geus istilahna di puasaan baheula muasana ayat kursi abi hampir 4 bulan 3 bulan pamit lepat nya 3 bulan sih pamit lepat kurang teu hampir 40 hari muasaan ayat kursi umum hampir 40 hari puasana beda-beda pertama puasa biasa 3 hari terus beres ka 3 hari malamna mencit hayam lebih halus hayamna hayam camani lamun teu mendak hayam camani hayam anu kakina ka tukang lamun aya tingali hayam si kuku-kukuna teh marali ka tukang gitu tah eta teh hayam paragi ilmu-ilmu sihir jangan nu naimah mun aya capata-capatan gitu nah gitu tah itu sihir percaya dirinya euih ka di abi teh 2022 euih tukang ngaruqyah baheula abi teh di dieu teh aya jalmi bisa kadeteksi gitu teh jalmi teh kareundepan ku jin ku kunti bisa karasa ku abi teh karena tonggong teh joaya refleks we eta mah jadi tubuh abi teh geus aya magnetik gaibna itu dia karasa dina tangan karasa padahal jauh keneh henteu deukeut ngobrol we jadi jalan mate jauh ngajauhan jadi gak aya tah di belah ditu tuh nah ini tara ganggeun aya ngelekeun kasurupan bohong jeung henteu nu kasurupan biasa kasurupan teh memang pertama murni tina jin kaduana murni tina pikiran aya kasurupan teh beda-beda aya murni memang tinu jin aya murni tinu pikiran lamun murni tinu jin beda ucapanna beda laku lampahna beda tapi aya kasurupan memang timbulna tinu diri nyata naon tina nafsu kapegum carana naon si anjeun kayak kasurupan carana pencet jempol kakina kuku gitu tah dak gitu cet sak gitu wali wejaan gitu jempet gitu kan teh gitu ke lamun bisa jijeritana nyeri gitu. Berarti jurig tapi lamun kieu rada nafsu-nafsuan eta tinu diri
Atau cara paling ampuh harewosan. Cara paling ampuh. Seperti guru abi harewosan. Cara paling ampuh. Naon di harewosana kapungkur aya santri anu kasurupan. Ku guru ieu teu bisa, ku guru ieu teu bisa. Oh masih kena kasurupan. Sigana mah ieu mah lain kasurupan, ieu mah naon kasurupan karena dirina nafsu kapegung. Di harewosan ku eceuna teh. Harewosan. Naon harewosna? Nyai teteh bade sadar moal. Lamun teu sadar ku ece bade ditaranjangan di kobong santri. Langsung sadar. Lamun kieu keneh ku ece bade ditaranjangan di kobong santri, dibawa ka kobong santri di ditaranjangan. Atuh geus kadang eta mah daerah atuh nya. Asa ditaranjangan gitu ya. Di kobong santri sadar didinya teh berarti lain kasurupan eta mah naon? Nafsu kapegung. Tapi nu kasurupan moal kitu. Ngajawabna teh bakal nantang-nantang, nu kasurupan beda. Nantang-nantang. Wah, dia geus rame itu bobotoh. Wededet gitu. Nah, gitu. Kasurupan, tapi sebisa mungkin orang hindari praktek-praktek sihir teh kunaon? Ku maca Al-Fatihah jeung maca ayat kursi. Bacakeun tiap hari teh minimal sehari sekali Al-Fatihah baca, ayat kursi baca gitunya. Allah geus beres tiupkeun balurkeun kana seluruh badan. Eta insyaallah bakal ngajaga tina lara ain nu timbul ti manusia atau lara ain anu timbul ti jin. Fitnatur rajuli firasul lirajuli wa firasul limraati wa salisul lidhaifi wa rabiul lisyaitani. Ketika orang mempunyai rumah, maka sadiakeun amparan jeung lalaki, sadiakeun amparan jeung saha? Jeung istrina. Bisa mun mah istri gaduh amparan, pamagat gaduh amparan. Kangge naon? Kangge istirahat. Jeung sadiakeun amparan kangge tamu. Kangge tamu. Sadiakeun aya ruang tamu teh jeung misi aya tamu ngendong sehari 2 hari sampai 3 hari sadiakeun. Warabiul lisyaitani nu kaopatna ya amparan jeung setan. Eta mah ulah disadiaan jeung setan mah. Singkahkeun we. Di ruangan kangge pamagat, ruangan kangge istri, jeung ruangan kangge tamu. Fadlul alim alal abid kafadli ala adnakum. Kautamaana jalmi anu berilmu ngelehkeun ka jalmi anu sok ibadah. Saperti unggulna kami saur Kanjeng Nabi ngelehkeun ka sahandapeun anjeun kabeh. Ngelehkeun dalam segi keutamaan. Nah kitu aya jawabanna sabab jalmi anu sok ibadah teu make ilmu bisa nyasarkeun ka anu sanesna. Bisa nyasarkeun. Semisal ye. Wah, cenah abi teh tos puasa kamari 30 dinten ye. Sebagai seorang hamba abi teh kan kudu zakat tehnya gitu. Nya kudu. Abi mah sebagai hamba anu istuning taat ka Gusti Allah bade zakat weh ku artos abi mah gitu. Ku artos abi mah. Ieu mah di Cikancung di ditu, di Cikancung. Bade zakat weh ku artos abi mah. Hamba ta abid. Paham kana eta ieu mah ibadah. Tapi aya nu leuwih ngunggulan naon abi mah karena tos ngaos Safina, tos ngaos Fathul Qarib, tos ngaos Fathul Muin. Dina madhab Syafi'i mah zakat fitrah teh ku beas cenah gitu. Beas. Ngaos sama eta mah di mitojana di pacina nu ku beas mah tah. Ngaosan teh. Lamun anu ku artos mah ngaosan di Cikancung eta mah. Di Cikancung di ditu ngaos. Nya Cikancung ting di Majalaya eta teh. Tangelehkeun. Ngarusak kitu teh ngarusak kana tatanan-tatanan. Semisal seueur perilaku hamba-hamba anu naon ibadah tapi teu make ilmu seperti nya seueur lah ibadah mah ibadah ngan teu make tatanan ilmu seperti salat mah getol ye salat sunnah ye getol salat sunnahna teh tapi rukun syarat wajibna dilewat seperti teu make tumaninah rukun qaulina teu kabaca tuluy rukuna teu kalakonan
ibadah ya terus itu Allah terus ya seperti nu tarawehan gitu. Tarawehan tak sok karaliwat atuh maninahna berebet ibadah mah ibadah tak tarawehan tapi tumaninahna di terabas salatna jadi teu sah capek-capek gitu hari jalmi alim mah cicing we gitu teu taraweh cicing teu taraweh waktuna taraweh gitu setelana atau bejakeun eta bisi dipararake dalilna bisi dipararake. Innallaha ta'ala azza wa jalla wa malaikatahu wa ahlas sami wal ardi hatta namlah fil hujri wa hatal hud fil bahri la yusalluna ala muallim nas al khaira. Ketika seorang alim pinuh ku ilmu dina dirina dina otakna maka Allah Subhanahu wa taala bakal maparin rahmat, malaikat bakal ngadoakeun, ahli dunia ahli langit bakal ngadoakeun sampai hewan-hewan melata seperti semut tuluy hewan-hewan di laut seperti paus jeung sanes-sanesna ngadaroakeun tah ka jalmi anu alim, ka jalmi anu ngajarkeun ka manusia, ngadoakeun kana naon kana kaalusan. Ya Allah, mudah-mudahan itu jalmi anu mapagahan Iqra, mudah-mudahan jalmi anu magahan Quran, mudah-mudahan jalmi anu magahan kitab, mudah-mudahan jalmi anu mudah-mudahan Gusti Allah dihapunten dosa-dosana, diangkat darajatna, dikabulkeun hajatna. Ngadaroroa teh hewan-hewan ngadoa, hewan darat ngadoa, hewan laut ngadoa. Ngadaroroa eta teh gitu, ngadoa. Ku urang moal katingali. Ku orang-orang tertentu bisa katingali ieu teh manung teh keur zikir ka jalmi alim. Ieu teh simba teh keur zikir ka jalmi alim. Ieu teh domba sapi teh keur zikir ka jalmi alim. Tararangeun tah jalmi-jalmi anu khusus mah. Apakah benar leres? Sabab hewan-hewan teh ngadaroa ka Gusti Allah. Ngadoa gitu. Ngadoa. Sa embe tinu hate embena mah eta teh nyebutkeun asma-asmana Allah. Sapi moh nyebutkeun asma-asmana Allah. Kucing meow eta nyebutkeun asma-asmana Allah. Dan urang we teu sadar kitu. Fadlul Qur'ani ala sairil kalam kafadlir rahman ala sairil khalqati. Kautamaan Al-Qur'an eta ngelehkeun sasesana kalam-kalam. Baik kalam tina Taurat, Jabur, Injil. Meskipun eta ti kalam Allah tapi naon? Kautamaan kalam Al-Qur'an mah ngelehkeun kana sagalana. Sabab jadi pungkasan tina wahyu-wahyu Allah. Dipungkas tah. Injil, Jabur, Taurat jeung sanes teh dipungkas ku Al-Qur'an. Nah Al-Qur'an diturunkan dengan bahasa Quraisy. Sanes bahasa Arabnya bahasa Quraisy kieu teh. Bahasa Quraisy sanes bahasa Arab. Aya bahasa Arab, aya bahasa Quraisy. Beda. Bahasa Arab itu bukan bahasa Quraisy, bahasa Quraisy itu pasti bahasa Arab. Bahasa Arab bukan bahasa Quraisy bukan bahasa Arab. Nah bisa kitu. Sabab orang-orang Quraisy itu terkenal dengan orang-orang gaya nomaden. Nomaden teh berpindah-pindah tempat. Dari titik A ke titik B, ke titik C, ke titik D, ke titik D. Pindah-pindah. Bahkan di Al-Qur'an disebutkan li ilafi Quraisy. Ilafihim rihlatash syita'i was shaif. Nah, orang-orang Quraisy itu berpindah-pindah tempat di mana? Li ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was shaif. Ketika syita teh musim panas. Nya musim panas. Syita mah musim dingin. Latas syita musim dingin ka mana? Ka negeri Syam berangkat. Apa teh ka Tonggoh, di Arab teh ka Tonggoh. Kita syita iwasai berarti ka Tonggoh berangkat. Nah, suku-suku Quraisy terkenal dengan kabilah-kabilah dagangna. Kanjeng Nabi Muhammad terkenal dagang. Lamun wasaif ketika waktu panas ka mana? Ka Madinah, ka handap. Nah, Al-Qur'an diturunkan dengan bahasa Quraisy. Sabab orang-orang Quraisy teh ketika nomaden, ketika berdagang menguasai kelompok-kelompok di daerah tersebut. Misal di Jazirah Arab ieu teh aya 127 qabilah. 127 qabilah. Aya bahasa ieu, 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 bahasa ieu, bahasa ieu, bahasa ieu, bahasa ieu.
Qabilah-qabilah teh punya bahasa masing-masing. Nah, muncullah saha kaum-kaum Quraisy anu sok dagang. Nah, jumlahna kaum-kaum Quraisy naon? Seuuran. Mun urang mah menyerang pasar teh suku Quraisy dikuasai. Otomatis satu masyarakat sekitar, orang-orang sekitar anu bade berniaga berdagang dengan orang-orang Quraisy kudu paham bahasa-bahasa Quraisy, kudu paham bahasa-bahasa anu sok diaplikasikeun digunakeun ku orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy. Maka belajar tah bahasa Quraisy, belajar. Maka bahasa-bahasa Quraisy menyebar sejazirah Arab. Jazirah Arab teh dataran Arab sanes Arab Saudi mah naon kerajaan. Jazirah Arab teh seueur, misal Yaman jazirah Arab. Naon deui? Uni Emirat, Qatar, Kuwait jazirah Arab, Iran, Irak, Persia, Syria jazirah Arab, Mesir, Maroko eta jazirah Arab. Jazirah teh dataran besar Arab. Nah dikuasaina ku orang-orang Quraisy tah kitu. Eta bahasa Quran teh bahasa Quraisy gitu. Bahasa Quraisy. Orang-orang Quraisy terkenal dengan orang-orang anu pinter eta teh. Bani Quraisy teh bani orang-orang para rinter. Tah kitu. Bahasa-bahasa Quraisy sangat indah. Lamun urang belajar ilmu balaghah, komo dina ilmu ma'ani, aya bahasa-bahasa wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad ad qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun un eta teh aya dina Jauhar Maknun aya. Naon deui? Tabbat yada abil habi wa tab ma agna anhu malu wa ma kasab saya selana ronza talahab ab itu teh aya kayak belajar ilmu terus ngaosan Jauhar Maknun aya di Jauhar Maknun aya ab gitu. Amma yatasaalun anin nabail azim nun aya eta kitu Quran teh. Fadlul alim ala abid ka fadilatul badri sami eta mah. Fadulatim ro'atu ala rijali bitis'ati wa tis'ina juz'an minal ladzat ka uta'i. Biasa da geus gara rede nya wang terangkeun. Anu alit keneh teu suci nya alit keneh nya. Alit keneh. Seorang wanita ya. Ieu mah sanesnya imah ngaos gitu. Seorang wanita itu mempunyai efek ke diri wanita tersebut. Naon efekna? Kanikmatan anu ditarima ku awewe jeung kanikmatan anu ditarima ku lalaki beda jauh. Ieu dinu konteks nikahnya, lamun misal lalaki nyabak awewe nikmatna hiji ya. Lalaki teh karasa bisa rasana teh imah kieu A B C D gitu. Awewe mah karasa kenikmatan naon 88 kali kenikmatan. 88 kali nikmatna leuwih tibatan lalaki. Lawan misal dina kublah teh naon? Kublah teh tabrakan bibir. Lamun lalaki mah karasana hiji, awewe mah karasana 88. Gitu naon? A'dzabu fammiha. Lamun misal dina muasyarah gitu antara suami jeung istri, muasyar berarti naon bergaul suami jeung istri, si suamina mangarasakeun hiji tah kanikmatan teh, tapi lamun si awewe ngarasakeun 88 eta gitu. Nah bisa gitu sabab secara sains wanita itu diciptakan dengan sensor-sensor anu mendukung karena kenikmatan ieu mendukung. Misal di istri mah tong dipake nanaon gitu nya imah jeung ilmu unggul cabak di dieu tah gitu, dicabak di dieu eta ngamuridi ka awewe teh dicabak di dieu tah ubun-ubunna gusap di dieu tah di dieu tadi tukang atau kitu lain-lain teh kanikmatan bagi jeung lalaki mah henteu, jeung lalaki mah cabak ieu henteu
ieu ubun-ubun teu awe gitu eta anugerah gitu nya bagi awe kudu disyukuri kudu dinikmati tapi di balik anugerah eta awe menyimpan naon rasa-rasa sakit anu melebihi lalaki naon contohna head melebihi lalaki mah tuluy ngalahirkeun tuluy nyusuan nyeimbang lah antara kenikmatan nu dirasakan ku awe jeung penderitaan nu dirasakan ku awe ngaimbang seperti ngalahirkeun cenah mah nu geus ngalahirkeun teh seperti naon seperti tulang-tulang di pararotong cenah gitu abi teu apal da lain campan ada moal bisa gitunya moal bisa ngalahirkeun tuluy rasana nyusuan teh peurih cenah nu geus karek borojo lahir tuluy teu kaluar ci nyusu eta teh rasana teh peurih siga disayat-sayat ku silet cenah teu apal gitu cenah tah lamun head mah cenah gitu nya head mah nyeri cenah gitu cenah ada head nyeri teu teu cenah berarti fakta ieu mah head mah fakta bener secara sains head teh nyeri teh fakta nah gitu sabab ketika head hormon hilap deui jadi nu asalna hormon awe teh endorfina teh naik sakita stabil eta teh jeung naon kalkulasi tubuhna teh supaya imbang nah ketika head teh turun si hormon teh tret matak ngarasakeun kana nyeri kana sampean nyeri kana naon deui pokona sabadan-badan nyeri komo palebah perutna sok nyeri teh abi ngali sisipa gitu lamun anyaran bade PMS terus dijeritan nyeri gogoakan gitu nya nyeri cabe teh wah pira ge head mun nyeri oh rasakeun jadi awewe cenah kitu rasakeun jadi awewe oh cenah eta ku naon botol diisi cipanas kitu-kitu digeleng-geleng gitu-gitu nah kumaha teh bingung atuh kubaran lagi lalaki mah kita minum air hangat saja gitu air hangat saja teu apa lah gitu berbanding gitu antara kenikmatan nu diterima ku awewe jeung penderitaan nu diterima ku awewe teh berbanding nya disyukuri we kitu nya takdirna awe kitu laki takdirna kieu gitu disyukuri tapi di balik 99 kanikmatan anu diterima ku istri walakin Allah alqa alaihina alhaya Allah nibakeun ka seorang istri teh naon sifat rasa isin saur beberapa ulama nyebutkeun nafsu awe teh salapan ya nafsu lalaki hiji tapi hiji ge rada nyerenteng ya lalaki nafsu lalaki teh hiji ge nyerenteng tapi awewe masyaallah kitu nya nafsuna salapan tapi ku Gusti Allah naon disimpen rasa isin kana dirina teh da aslina mah awewe ge hayangeun gitu tinggal ieu hayangeun ninggal itu hayangeun ninggal ieu hayangeun tapi naon ku Gusti Allah disimpen rasa isin disimpen isin padahal mah teh hadena mah hayang gitu jujur teh kitu teh kararitun teh da dia sadarian berarti barareuneur ieu teh barareuneur tah gitu fakta nah teu paka kumaha ieu mah hadis kanjeng Nabi atuh nya kanjeng Nabi ngabohong atuh mah nya kanjeng Nabi ngabohong gitu nya tah gitu nya tah kumaha atuh lamun aya istri anu ngumbar-ngumbar naon nafsuna diumbar-umbar berarti naon geus teu bawa rasa ka era eta mah diumbar-umbar teu bawa ka era gitu engke we pami istri hok nafsuna pasikeun semuanya ka suamina pami seorang lelaki pasikeun nafsuna ka istrina gitu tong anu lain gitu pasikeun gitu rawahu Baihaqi an Abi Hurairah wallahu a'lam bisawab. Jam sabaraha ieu kita? 10 menit nih kagok ieu hadis. Hadis sih kagok ya. Fil jannati mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Nah ieu hadis anu sok kudu terangnya. Hadis ieu. Fil jannati mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara fil qalbi bashar. Mudah-mudahannya orang ku Gusti Allah dilebet ka surga amin. Nah, surga itu seperti apa? Tuh. Kan orang sok ngabayangin surga itu kumaha sih?
sok aya gambar-gambar imajinasinya bisa dina TV, bisa dina naon film, bisa dina kartun imajinasi tentang naon, tentang bangunan-bangunan anu di luar akal. So aya kan dina film-film misal Avenger atau anime di luar akal ieu mah. Ngagambarna teh geus araraneh gitu nya. Tah urang ngabayangkeun surga sigana kitu nya. Surga sigana kieu, surga sigana kitu. Henteu. Surga manaon mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara fil qalbi bashar. Surga mah henteu kagambar naon ku soca. Soca anu pernah ditinggali ku urang kana naon oge terus dikompar kana surga berarti lain surga eta teh. Misal urang ningali gambar anu di luar akal ieu teh gambar teh. Ieu teh gambarna geus ceuk urang mah geus naon? Imajinasina di luar akal, geus di luar nalar gambar teh wah imajinasi teh. Surga mah jutaan kali lipat tibatan eta. Jutaan kali lipat. Naon? La ainun ra'at teu kabayang eta ku soca teh kumaha ieu? Teu kabayang. Teu kabayang kumaha bentukna istana surga teu kabayang. Kumaha bentukna wahangan surga teu kabayang. Kumaha bentukna taneuh surga teu kabayang. Kumaha bentukna bidadari teu kabayang. Teu kabayang we. Naon rupa anu katingali ku urang di dunia terus diaplikasikeun dibayangkeun di surga eta lain surga. Surga mah jutaan miliaran triliunan kali lipat tibatan eta. Geus teu kabayang. Wala udunun samiat jeung urang teh teu pernah ngadangu kumaha surga teh. Bisa urang ngadangu nikmat teh kieu A B C D nepi ka jutaan nikmat. Surga mah nikmatna leuwih ti kitu. Leuwih ti kitu. Wala khatara ala qalbi basa bisa urang ngabayangkeun. Kan tadi mah tinu paningali ieu mah tinu ngabayangkeun urang gaduh imajinasi sendiri. Dibayangkeun dina hate teh sigana urang gaduh istana teh kieu sanes surga mah sanes kitu. Surga mah sanes kitu. Nya ku kituna mudah-mudahan we kitu nya urang teh dilebetkeun ku Gusti Allah ka surga sehingga urang teh bisa nempo oh surga teh geuningan kieu. Oh surga teh geuningan kieu kitu nya. Kabayang kitu nya bagjana seorang manusia lebet ka surga bari naon? Bari babarengan ka keluargana ka surga. Tah dina nadon Gusti urang naon? Yaumil akhir pamugi abdi sing janten ngahiji sareng ibu rama abdi ngiring Gusti ka sawargi. Teu kabayang gitu. Caritaan-caritaan bisa bidadari we. Bidadari pakaianna 70 lapis. 7 lapis eta bisa tembus kana kulit 70 lapis pakaian tapi bisa tembus. Saking kunaon ku geulis-geulisna tembus tah bidadari teh. Lamun mah bidadari turun ka dunia, bidadari ya, maka manusia teh bakal nyarembah ka eta bidadari. Saking ku geulis-geulisna geus teu kabayang we kitu kumaha geulisna gitu. Bisa urang ngabayangkeun sanu panggelisna di dunia. Saha gitu misal standaran lah gitu, standaran Indonesia bisa saha henteu nu geulis gitu misal saha Luna Maya rang geulis tah terus saha deui BCL euy saha deui Ariel Tatum misal saha deui seueur lah Najwa Shihab seueur kitu nya eta geulisna 0,0000000% tibatan bidadari kabayang gitu nya kumaha geulisna. Bahkan seorang lalaki mah pami telepat mempunyai 60 bidadari dayang-dayang. Di dieu 30, di dieu 30. Tinu kursi kerajaan bade kieu udud. Bayang gitu ya. Atau kumaha istri ieu istri tah meskipun bidadari geulisna kawanti-wanti tapi tetap bakal eleh ku wanita dunia. Bakal eleh ku wanita dunia, bakal eleh. Sakumaha geulisna bidadari, kautamaanna bakal eleh tetep ku wanita dunia. Sebagian guru istilahkeun bidadari teh seperti naon? Seperti pisang imitasi. Sok di lukisan-lukisan pisang imitasi jeung pisang nu urang nu asli nu rada buruk. Bisa pisang imitasi teh kota koreng kitu nya, kota mengkilat. Alus teu? Alus, tapi imitasi. Tapi ieu pisangna nu geus rada hideung-hideungan tungtungna teh rada beye-beyean. Alus teu? Standar tapi bisa didahar.
Nah kitu bidadari jeung urang teh. Yang mudah-mudahan araranjeun tah santriah sing jadi bidadari surga gitu nya. Unu amin ieu. Amin gitu nya. Engke teh lamun aranjeun lebet surga bidadari teh bakal sahanapeun anjeun. Bakal jadi bawahan anjeun bakal curug urang teh di surga teh bakal sakti. Neng. Kitu tunjuk ke urang teh. Di ratu kitu nya teh kabayang gitu. Bahkan ya orang ngajun hadis ieu malayan roat lamun mah bidadari nyiduh ka dunia air laut dunia nu asana asin bisa-bisa jadi naon jadi giung lain jadi amis giung ciruna hungkul ciduh bidadari atuh sami lamun mah surga kitu berarti neraka kitu neraka teh bisa urang ningali nu gambar-gambar naon istrika teh ya kitu nya dinu komik-komik mah istrika letah ditojos naon deui badan ditojos diragaji dirantai leuwih teh kitu neraka mah gitu leuwih teh kitu mudah-mudahannya sekali deui urang teh dilabatkeun kana jalmi ahli surga ku wasilana ngaos hadis Kanjeng Nabi amin teu amin wallahu alam bisawab subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan taj'alun biha min ahli ilmi dhahiran batinan tasyurun bi ibadika sholihin fid dunya wa ukhra wa ala alihi wasallim